Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi kajalma nu mukallaf. Naon an ya'taqida yen nekadkeun si mukallaf annal malaikata Inu maduk biro maduk itu logat. Naon an ya'taqida yen nekadkeun si mukallaf annal malaikata kana sanyanyana pirang-pirang malaikat alaihi meta tetep kaitu malaikat as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan eta min jumlati ibadillahi tetep di sebahagian jumlah pirang-pirang hamba Allah. Al-mukramina anu dimulyakeun kabeh. Wa annahum sareng sanyana itu malaikat eta maksumuna diraksa kabeh min jami'il ma'asi tina sakabeh pirang-pirang maksiat. Munazzahuna nu dibersihkeun kabeh an sifatil basyari tina pirang-pirang sifat kamanusiaan. Wa annahu sareng sayatosna kalakuan sareng tingkah eta la ya'lamu daya nuningan kasratahum kana seueurna itu malaikat illallahu angin Gusti Allah. Wa minhum sareng eta tetep tina sapaleun itu malaikat Jibril wa malaikat Jibril wa Mikail sareng malaikat Mikail wa Israfil sareng malaikat Israfil wa Izrail atau wa Azrail sareng malaikat Azrail. Wa haula'il arba'ah wa haula'il arba'atu jeung ari itu anu opat eta hum ari itu haula'i eta ar-ru'usa'u pirang-pirang rois pirang-pirang pemimpin eta ar-ru'usa'u pirang-pirang pamimpin wahum jeung ari itu ru'usa atau arba'ah eta afdaluhum pangutama-utamana malaikat. Wa minhum sareng eta tina sapalina itu malaikat hamalatul arsi ari malaikat hamalatul arsi wahum jeung ari hamalatul arsi al anayna eta arbaatun ya opat
wa yuzadu sareng ditambahan lahim kana itu opat yaumal kiamati dina poe kiamah naon arbaatun opat deui. Wa minhum sareng ari jang eta tina sebagian malaikat munkarun wa nakirun munkar nali malaikat munkar wa nakirun jeung malaikat nakir wa ridwan jeung malaikat ridwan wa ridwanu sareng ari malaikat ridwan eta khazinul jannah kuncen surga. Wa malikun sareng ari malaikat eta khazinun nari kuncen neraka. Wa raqibun sareng malaikat raqib atirun jeung malaikat ati. Wa alyata kida sareng ngenekatkeun si mukallaf anna abdulal khalqi kana sanyana pang utama-utamana makhluk kulahum tegasna sakabehna itu khalqi eta nabiyuna Gusti nabi urang sadaya Muhammadun desna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusulu tuluy pirang-pirang rasul sumal anbiya tuluy pirang-pirang nabi sumal malaikat tuluy pirang-pirang malaikat sholawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamu jeung salam Allah eta alaihi mungga tetep kasadayana summa sahabat tuluy sahabat radhiyallahu anhum wa aliyata kida sareng yenekatkeun si mukallaf annal khalqa kana sanyana makhluk kulahum tegesa sakabehna khalqa eta yamutuna bakal maraot kabeh eta yamutuna bakal maraot kabeh itu khalqa ingdan kidoi akmarihim dina nalika beak umurna itu khalq wa anal qabido jeung sanyana nu nyabut dalwari li arwahihim kana pirang-pirang rohna itu makhluk eta malakul maut ti malaikat malakul maut wa huwa jeung ari malakul maut eta Azrailu malaikat Azrail wa nahum jeung sanyanyana itu khalqa eta yusaluna bakal dipariksa itu khalqa ba'da dafnihim dina sabada dipendemna itu khalqa fi kuburihim dina kuburana itu khalqa illa kecuali jamaatan kecuali sagolongan mahsusina anu dikhususkeun kabeh illa jamaatan mahsusina kecuali golongan anu dikhususkeun kabeh wa anahum sareng sanyana itu halqa eta yub'atsuna
eta yub'asuna bakal dihudangkeun holqa yaumal kiamat dina poe kiamat. Wa yuhasabuna jeung bakal dihisab itu holqa fil mauqif di mauqif ala amalihim netepan kana pirang-pirang amal itu holqa kul illa kecuali man jalma yadhulu nu asub siman al jannata ka surga bigori hisabin kalawan tanpa hisab. Wa ana amalahum sareng saya tosna pirang-pirang amalna holqa kullaha tegasna sakabehna amal eta tuzanu bakal ditimbang itu amal fil mizani dina timbangan. Wa anahum sareng saya tosna holqa eta yamuruna ngaraliwat itu holqa jamian hala sakabehna ala sirati kana luhureun sirat. Wa anal mu'minina sareng sanyanyana pirang-pirang jalma nu iman eta yasrobuna bakal ngaleut itu mukminin min haudi nabiyina tina talaga nabi urang sadaya Muhammadin tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanaluna jeung bakal mareunang itu mukminin sapaatahu kana sapaatna kangjeng Nabi yaumal kiamati dina poe kiamat. Wa akbaru safaatihi jeung ari panggede-gedena safaatna kangjeng Nabi eta syafaatul udma syafaat udma fi faslil qada dina faslil qada dina naon waktu atawa dina waktu perhitungan waktu faslil qada. Ya bang, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu wajib wajib ala